kan sare ngalakutut gitu. Gawe bisa. Masalah kikos gitu mah. Geus atuh nginjem MBK. Eta kira-kira bakal gitu orang dicairkeun moal. Oh, jangan sator mah dedetkeun we salakina ka MBK. Cina dibawa tanggung jawab. Hari eta lamun misalna rek nginjem ye mendingan saabis sok ngadenge nya. Berjanjina teteh naon wae perjanjian naon teteh MBK teh gawe perjanjian mah hadir tepat waktu dalam pertemuan kumpulan. Jadi kudu tepat waktuna teh ngumpul kumpulan teh kumaha teteh ieu na kudu ngapalkeun naon heula teteh bukuna aya Dibaca gitu biasa. aturan MBK hadir tepat waktu dalam pertemuan kumpulan. Oh. Apal kena buku. tapi teu naon eta teh Gitu. Ai ka ieu teh lamun rek nginjem gitu abis teh ka MBK. Babari atuh nginjem MBK mah kali mau kakak, KTP, foto suami istri, tong poho di foto gitu tahuaan. MBK mah ayeuna pengajuannya disurvei langsung kita cair gitu. Tapi kumaha lamun salah kita nyahoon ye kira-kira minjem salaki batur. Duduk salaki batur. ngapanya? Dari ke? Orang mana uang gawe ngapain teh gitu. Sare. Abi teh sampai dari bakal anu nanti Mending MBK langsung cair MBK mah. langsung ya. kamu teh aduh kan geus datang Hero ini, oh. Jangan kaget ini. Jangan macam mana pula aku Ini sudah berapa bulan ini tidak bayar ini. Saya nanti ditegur itu sama bos saya itu. Salaki can usaha, coba nih Coba ini, MBK lihat catatan ini. Tidak kok.